Lamun urang nyaritakeun kabayan sagilek-sagilek nah yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nyaho wali nyolain. Nu jelas pikasirieun be kabayan mangesna. Eta be non gara kitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu. Emang dapat nyeun tihang jeung imah. Aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah. Kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina. Alhamdulillah cek jeung teh kabayan. Tuar kunyana, wah bret, geragaji kunyana, pas dirimbas, karimbas, jang tihang teh geus tareh jadi karimbas, tak, waduh, mal beres cenah ieu mah ieu, tuh karimbas kieu mah, teu bagus ieu mah tihang kieu mah, idenya na datang, mending dijieun halu, ceknya nanti, halu, atuh dibagusan kunyana halu, tak, geus tareh potong, geus tareh jadi potong, ya Allah. Mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus teh anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu bae keur nyeuhil mitohana datang bayan mana tihang teh kabayan tolol jasa pantah tinggal itu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah, 30 juta mah aya. Nu mana sih 30 juta? Jadi hutang bah. Tuh hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah menceritakeun kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilek nak pikasirieun we kabayan. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi rukun lah kuari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peting nu ngaran peting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atau emang biasa ge teh ieu. Tuh acak-acakan emangnya nama biasa ge. Ieu keur carita di jero salat ge teh. Komong ngadaguan imam. Imam nangel asa babacaanna. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah rahmat teh. Tilok sinari ieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema be nya suratna kitu action. Lamun dua jelema masyaallah kul hudai tah ieu jana keur salat isya gandaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa eutik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa eutikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala geus biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani
hadis sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu we ribut ieu masalah tah urusan maca atuh gamer lah tuh maca mah ke Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan keneh tah mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan si Ramadan naon eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji mah tuh babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadil soma mudab qadim do punai kudu jalamat jana kaza an huruf jet ada yang majul kudu jalamat jana kaza ada yang mudab padi mudab punai kudu jam zakal padi mudab ramadhani kudu mudab punai kudu jam zakal ramadhani mudab hadihi mudab pun ilaih teu mantak kudu mondok datang ngeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak ge rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dipermasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sabar bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu we ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawa itu sama godin ana deui barisan Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak eta ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki teu lok daek salahkeun goblok jadi bae jadi ngalawudu, tas ngalawudu aturan ngadoa, maca doa, maca Allahumma ja'al min tawabin. Gimana niat jadi bae. Keur dahar jadi. Jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae kumaha bae keur ngobrol niat lah jadi bae. Ya keur kumaha bae jadi. Nah, pas penting nyana naikkan pamajikan. Nyana naikkan pamajikan biasanya sono. Waduh jima atuh mantap jasa guys. Cek kene orang bebeklan neng. Bebeklan. Sakumaha ada ka mana bebeklan. Atuh geus biasa. Inget jana pas di keluar cai mani. Pas di keluar cai mani inget can niat dibarengkeun. Cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua tak jadi bae ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok
tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah teu jadi kudu unggal beuti. Di mana dalilna eta Imam Syafi'i? Cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah. Jelema anu henteu metingkeun puasa, teu metingkeun niat puasa, memeh fajar, fala syamalah, teu direken puasana, teu sah puasana. Nomor kahiji niat, nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun, ngajauhan nu ngabatalkeun, ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun. Zakiron tur eling, mukhtaron karep dewek, guero jahilin maghur, lain bodoh makdzur. Zain puasa kemudian nyana buka, ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling nyana. Kumaha mun poho umat teu batal puasa. Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar. Ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja. Ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem, aya sambal, aya tauco, poho yana. Oh, dahar, bak eta dahar ku nikmat-nikmat teuing, beak 3 piring. Masyaallah. Haju jengkolna beak 1 kilo. Mal. Wah. Haju nginum samuk gede teh lak. Beres nginum ngarokok deui. Tenang we sih, tenang. Beres ngarokok selesai nyana inget, Masya Allah aing keur puasa. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, nyana kikituan bae teh. Ya Allah ya Rabb, poho Gusti abdi poho. Nih kumaha ieu? Geus tinggal muji bae alhamdulillahi rabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti. Teu batal teu naon. Teu batal. Ya Allah ya Rabb. Atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab. Ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab, lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini. Jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah. Awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu. Geus ulah hese-hese. Geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran, haju kutangna ge kenceng, haju calanana ge kenceng. Teh sarua jeung embungeun nya teh. Ulah dipaksa. Geus berarti aya uzur nya teh. Naon uzurna teu dibere duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung bae nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeuna. Beres cak pamajikan kamar ieu bulan Ramadan. Masya Allah jahel ini kunaon teu ngabejan poho puguh lagi sarua bae. Atuh kakak ge sarua poho, atuh neng di kunaon teu make calana, atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dibasalahkeun cek kira teh urang ngadoa. Ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa, salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui.
masalah cek Kangjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua nggak hiji niat kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah saya dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalannyana lamun teu daek dahar dibacok ku jana sedengkeun jana mah bener-bener lamun cek jana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa jana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot gitu mah pangkarep karep panjang berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem kar jadi lamun masih kena ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem nah nyana teu make gayem calangap ayo terusin aju ngagayem sorangan enggak bisa menta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pemajikan sia misalnya ayo jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pestol horeng sugar aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon kadang-kadangna pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 luat teuy atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeunana pemajikan age kudu itu langsung kudu diadukeun ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jana teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh fokus kitu mah ngaranna ngarasakeun nyanana teh ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh engko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mah bulan Ramadan ya enggak boleh juga makan nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singkop bro, brengsek singkop. Eta jana memang can ngaji, kakara ge 2 poe di puasa, nyanda teh asup Islam, can kang sungkung si ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nyana ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam, bodo ma'dzur, dihampura. Nah, dengan gitu Pak. Zaid, sia isu-isu kopi, emang kurang gitu, temenang, sia, juga aing menang, emang sia bualap tali, tuh aing bapak aing haji, ma aing haji, sia, aing hampir munggah haji, pada sia itu kopi baik, sugan teh mah menang ngopi mah, teu ma'dzur jana mah lantaran keturunan anak Islam,
cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha geus alhamdulillah bae sakitu nama geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah tuh sabodo kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai di TV nu lain kiai geus di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mah di akhirat tah ieu kuarinya na teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari kutub mana atuh kuari nu informasi. Nah, kos gitulah. Kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang. Ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah. Diasupkeun bae kanu tukang. Ka bool. LGBT ya. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nah naonannya? Atuh naonan segala asupan kayu segala naon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah itu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasana jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid. Eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itsku raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina. Mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin. Asimin bihil shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masya Allah, Masya Allah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana
nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah. Lamun ti peuting bae 4 kali 5 kali los. Teu masalah peuting mah. Ti peuting mah puasa beurang mah ulah. Beurang masih ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po. Tadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima. Nah ieu rusak puasana, di samping rusak puasana doraka, di samping doraka wajib kafaratul uzma, yakni meuli budak anu salamet tina cacat diperdekakeun. Wawa cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sitina miskin. Merek ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 leter. Ieu inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu. Mencak kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese. Ku ari mah meuli amat bae. Ya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan. Oh ane mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut kula mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin samiskina saleter jadi 60 leter ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Kudu teu toboga cek jana teh kudu 60 mah. Geus cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dieu tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu tiwal ti kula. Atuh geus bae dalahar kumaraneh kabeh jeung pamajikan siagas kabeh. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Didahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah ieu jadi hukum artina ta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah diurang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat. Ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima mantak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masyaallah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan ya sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka. Eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita. Nomor 2 la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana. Sakali deui sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada jana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna
nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid pentingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasarazanan bi baqalail pabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya dahar begitu dadar beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 6:30 tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun wah kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh mantep sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana nah biasana kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan adzan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal puasa teu terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah nomor kaopat man aftarazanan ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia jasa tah santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot
laporkeun ku lurah pondok. Aya nu maling gedang. Saha? Si Pulang. Panggil ku Ki Holil. Panggil, gedangna bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari ceriknya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Ngeus sataun teh ka 2 tahun tah. Santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Ya ngarep-ngarep dibawa ku nya tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja sejen aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu nggak orang lo? Udah ambil semua ya. Besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya aing mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaha. Ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen rukun lagi. Ngan syaratnya teu meunang menta. Yai menta putuh ya. Batal kos gitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya. Di dieu santri teh santri kitu belet biasa. Ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteuri we ku jar betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dieu zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganana rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak mantak besi urang manggih lauk sih hadet putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tajang sia belos teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duanana tok Masya Allah ti harita muka kitab ka baca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cak kira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cak kira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun peuting-peuting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade
ayalah santri di dia nu Badung malah bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasi na deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan teh ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu weuy lalakon keur carita di darieuna bararadung biasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tan nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene ku nyana geus di bolongan geus keur ngawirid bae lampu dileutikeun ngawirid bae lampu leutik pan aya lampu tempel mangga nahin bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun ku nyana di luhur blek ka kana langsung ditubruk di dahar wah jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini jareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman mah atuh teu bisa ngaji jata mah tilu Badung lain putuh tama kos itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon teu bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasa marhaba santri ka warung ganyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta nya kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta mah nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal kapagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nu leunjana lumpat di dinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kukula di kitu teu bohong teu ieu oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok mah make gang tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah sana wah jangan suka gitu lu Kareng pocong beneran. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos kitu. Sangar di dieu sangar.
guys pun diceritakan di dia sangar lain dalagan putuh loba jin loba kemudian kuntilanak loba di dia loba nah iya lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyawa wajib imsak tetap wajib qada lalawara. Nomor kalima alaman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qadanya wajib qada dan batek geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodona sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadenge bae nu nyalahkeun ge antep geus kitu teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca kukula sapina amanat ya abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entak digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madbadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas seruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biikmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan deuk buka mangga deuk teu ge mangga keur carita buka mangga bae gitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering deuk langsung bae puasa deuk buka mangga bae aya nu diharamkeun
seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat udah deuh na ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang saya lintas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kada ada gimana sia tuh ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana eta kebel nyana teh ngojay set kebayang sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba aing silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nya we brek diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui ka papas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu kieu bae keur nyeuhil gitu ada datang tuan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus segede ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol teu minantu kos kitu tah
udah jadi teken kabayan eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek na pikaseureun we kabayan. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Tanya nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ye, urang Pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nya teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari. Ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Qadona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun. Berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae qadona mah sabulan bae 30 poe. Ngan geus 10 tahun. Sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter, tinggal gitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 30, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90 ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang. Sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masyaallah, masyaallah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deuk qada iraat coba cager deui. Aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib fidyah. Poe Minggu datang ka magrib fidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngancan kewajiban. Sanu nyaho menang 2 poe paeh. Nah, air ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajib nama eta bae nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen. Mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat
Senin 4 derajat. Masya Allah. Menurutkeun cek hisab kot sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan